Sareng sim kuring tadi dina muqaddimah macakeun hiji ayat suratul Fatir, surat Fatir nya apa? Kada apal nami-nami surat teh nya. Apal teh nami-nami surat? Salitnya aya 114 surat namina teh nya. Kade ari bintang film arapal ya minimal nami surat aya nu apal nya. Aya surat kulhu teu? Teu aya. Aya juga aya oge surat Al-Ikhlas. Teu aya surat Al-Kulhu kan biasa. Aya atau Al-Falaq, An-Nas teu ya. Kan urang mah nyata kulhu lah, ya teu naon lah yang penting apal. Kan kayak bile dia aya tuh surat kulhu ulah nyebatkeun aya nya aya dina nami surat mah aya kulhu nama namina Al-Ikhlas. Aya surat jin dah, aya surat istri mah meureun surat An-Nisa. Hatosna istri. Teu aya surat Ar-Rizal mah tumatak istri mah ku Al-Qur'an teh dimuliakeun namina oge. Jadi nampi surat. Surat Maryam ya. Yusuf sareng sok diieukeun dina 7 bulanna atau 4 sasih. Tah tadi di simkuring dina muqaddimah qala Allah taala cerosan Allah taala di mana Al-Qur'an mah sadayana ge cerosan Allah taala nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yatluna kitaballah saestuna alladi jeung yajlu teh ngawas maca kitab Allah kitab Allah naon Quran maca Quran berarti wa aqamus shalah jeung ngadirikeun salat ngadegkeun qom teh tatih wa anfaqu mimma razaqnahum jeung ngaimpakkeun dina sabagian rezekina aranjeunna sirra wa alaniyah. Sirra teh sir teh susulumputan, wa alaniyah jeung terang-terangan. Cek Allah ya saestuna jalmi anu maca Quran cenah nya teras ngadirikeun salat, osok salat ahli salat teras ngaimpakkeun sebagian hartana sirra wa alaniyah susulumputan atanapi terang-terangan. Nah, sapertos ieu nya maksudna kunaon wios ta sedekah disebatkeun oge ngan niatna alaniyah teh terang-terangan supados nu sanesna nurutan supados nu sanesna katarik ya alaniyah. Sirra sieun ieu ieu tisati hamba Allah. Sir tanu kitu teh nya tong disebatkeun di abdi ya. Tapi duanana ge heugae ngan ulah teh dibarengan sareng ria. Contoh anu sir nya ieu mah ti hamba Allah. Terang teh hamba Allah teh saha abdi tah rasa sir nya. Tah ayeuna kaitan sareng anfaqo tuh alhamdulillah gigireun urang sadayana tingali tos aya pembangunan nu mana ieu pembangunan janten fasilitas umumnya kangge jalan ka masjid jalan ka pakuburan saurna tos aya nu di ieu nya di dinya sama icih sanes nya sok bilih anu bade daftar karunya mah icih nyarira keneh sok mangga. Antong urang sing panjangkeun wiswa lah tong wakanya. Allah waka da can pede ku bekalna teh meureun nya anu sia bekalna can. Coba mun gaduh bekal seueur baah pada irang. Entar kikiannya kenamahan bekal gitu nya. Kumpul bekal ngaos teh ya Allah sanes hoyong kapuji hoyong naon ada naon deui atuh urang mah. Ngumpulkeun teh da ngumpulkeun artos da moal kacana ka akhirat. Entos ngumpulkeun pahala. Urang ngumpulkeun pahala, urang arisan pahala nya. Nah, arisan sebenarnya apaan pahala mah kadang-kadang teu di dunia, di akhirat engkena. Tah
anu ngayekeun infak simkeun tah hatur nuhun cenah nguping eta duka ti saha teh hamba Allah teh sahanya urang doakeun we. Dan namina sedekah mah ieu aya 3 amal anu moal pegat ya, kecuali 3 amal anu kahiji mah nyata sedekahun jariyah. Moal pegat teh sedekah jariyah lamun urang tos pegat nyawa oge selama eta diange sok ayeuna weh anu fasilitas ieu selama diange fasilitas umum sengama aya manfaat kangge fasilitas umum selama eta diange selama ngocor ganjaran selama anu ngawakafkeun kade anu ngawakafkeun ku ahlina sok di ieu nya sok diaraku deui padahal eta tetes ngocor ka ahlina teh tak di pareuman ku anu pelapurtana atau keluargana nya kade ulah dah gitu. Abdi mah tuh tiasa nyumbang tanah nyumbang harta, nyumbang tanaga mah enggak. Nyumbang non lah sedekah di ya. Nyumbang tanah mudah-mudahan takenya selama diangge tah mamah tah kaanggekeun kana da keur fasilitas umum keur ceng-celengan ke ngocor selama urang eta diangge gitu. Tah gitu. Sirra wa alaniyah yarzuna tizaroh dina eta ieu ayat terasan ayatna eta teh yarzuna tijaroh eta teh ngaharepkeun tijaroh teh naonnya dagang jual beli nah nya dah mata kieu ye simkuring dina kesimpulanna itu yarjuna tijarah tina maca Quran terus ngadageun salat terus impak susulumputan atau terang-terangan ngaharepkeun tijarah jual beli tijarah kan lain jual beli jeung sasa tapi sareng Allah diibaratkeun jual beli sareng Allah ya lan taburo moal rugi ari ical galeuh sareng Allah mah sanes ical galeuh secara ieu nya meser naon hanes ngan ibarat amal anu tadi teh sapertos jual beli urang sareng Allah lantabur marugi jeung Allah mah sok anu kieu lah anu sedekah ceuk Allah ya. Anu masian sedekah pahalana 10 lipat tuh lamun dina dagang meser hiji kengeng 10 rugi atau untung ya netepan tadi ngadegeun salat emang kewajiban tapi ku Allah bakal dipasihan pahala kewajiban ongkoh kengeng pahala ongkoh jadi jual beli jeung Allah mah tijarah jeung Allah mah marugi beda deui jeung urang kadang-kadang katipu urang teh jualan teh kadang-kadang teu laku. Tapi lamun jual beli nak tijarah jeung Allah saperos tadi ku amal nu tadi yajluna kitabau sami eta oge anu maca Quran teh mun diibaratkeun jual jeung beli jeung Allah lantabur moal rugi nah make moal rugi ieu dangukeun nah kudu jelas ngaos nya cek Allah ya cek kanjeng Nabi ari pahalana ngaos teh kumaha sih? Pahala ngaos sabaraha? Ya, urang-urang ieu urang bedah. Ngaos teh pahalana bisa hoyong terang, pahala ngaos maca Quran atau ngupingkeun maca Quran ya. Pahalana sapertos kieu. Saur kanjeng Nabi ya. Saayat nate lah ulah dibacakeun hadisna panjangnya urang simpul saayat nate ye saayat sahuruf nate pahalana 10 nya sahuruf teh alif ba ta sa sahuruf pahalana 10 urang ngaos surat kulhu atau al-ikhlas teh Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad sabaraha huruf eta
Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, iya, mim. Tah maca bismillah oke sabaraha huruf tah? Kali 10. Terus qul huwallahu ahad. Qaf, lam, alif, lam, qaf, lam, alif, lam, ha. Oh, hitung we lah. Oke, mengutus ngawas hitung. Kali ke 10. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung jeung Allah mah ya. Dijaro jeung Allah mau aya nu rugi, mau sugan aya nu sedekah langsung bangkrut moal. Teu aya caritana gara-gara sedekah jatuh miskin. Henteu, la azidanakum bahkan bakal nambah-nambahan. Ngaos ge moal rugi. Ya. Atuh teu tiasa ngaeukeun pahala ieu urang pahala ngaos tadi teh. Urang hitung aja geus ieu tenan naon nya bisa tos ngaos urang hitung hurufna tambah kesal 1 2 3 4 5 1000 kali 10 sabaraha 10.000 nya tuh pahala ngaos tah mata jeung Allah tah anu tadi amalan-amalan teh sapertos tijaroh jeung Allah moal rugi lan tabur ya madak tah nek komo di cenah aya deui pahala ngaos mah anu diajar 2 pahalana teh. Tadi 10 teh jeung pahala terbata-batana ku hesena teh urang berjuang teh eta teh pahala. Ngan ulah hayang pahala 2 moal bisa ngaos rek terbata-bata ulah kitu nya. Kudu lancar nguping tak sok istiqomahkeun dengan ngaos teh diajar ngaos teh nya lumayan nya. Untung balan. Jeung sing sajalmi anu ngadangukeun sareng anu ngaos eta teh sami-sami keneh nya sapertos ngaos. Nah kitu nya. Nah eta meureun perkawis ieu mah simkuring teh teh moal lami tapi da kedah tuntas ari ngaos mah nya. Intina tadi simkuring motivasi ya. Eta anu dina surat Al-Fatir kadah janten motivasi urang sing langkung seueur ngawasna langkung seueur infakna eta sapertos jual beli nu lan tabur.